dibangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur, supaya Indonesia adil, supaya Indonesia karasa ku urang negara urang, supaya Indonesia ieu karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku ABRI ku polisi, dilempangkeun negara ku pemerintah, diolah ku DPR, nyanakan urusan urang sebagai rakyat. Jauh rakyat mandek mah barantahan sahanyana. Rakyat mah mantak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Deh. Kadana handeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum. Abeh ngeunaheun ka hareup. Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahili. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibandingi, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan jero edan. Wa a'rid 'anil jahilin, ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul. Wa'mur bil urfi, tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa'rid 'anil jahil. Kumaha cek Kangjeng Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah, kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah bil fatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru, aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikeun ma'ruf, kalimatun thayyibah tidak disampaikan, syariat-syariat tidak disampaikan, berbagai keadaan menuju ridho Allah kita disampaikan. Ibrak aya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh, sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahoeun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan, tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha. Iyalah wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Lamun mah aya nu ngagoda Kanjeng Muhammad setan ngagoda ka anjeun, khusus jang Kanjeng Nabi, umumna jang urang sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren, dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator dibere kemampuan urang, undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah, umat-umat di jalan Allah. Ternyata teu bisa make akhlakul karimah, aya setan numpak kuda.
bae mah di pondok ya ngajar angel kaboga mobil kuari aya proyek Kiai kan dek pilgub ayeuna ye ieu mah kieu we Kiai anggaplah ieu mah variasi hirup ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah istighosah Kiai lumayan ulah loba nu dideuleuy karena Allah mata mah urusanna urang ieu geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah aya 10 juta mah aya mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan jurig datang kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konsepna fasta'id billah minta perlindungan ka Allah mun aya nu datang kos kitu kudu a'udzubillahi minasyaitonir rajim masyaallah letik teuing 10 Alhamdulillah ayang sabaratu Kiai ya namun sekali bangsa 25 mah jadi 4 kali kan cepet nah kan mantap aduh tawar lagi satu tanda tangan tuh Kiai boleh guys lain auzubillah eureun maju goblok sama Kiai nah iyalah lamun datang jurig setan ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang dina urang keur mumpung dakwah teh lain Bismillahirrahmanirrahim khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wallahu a'lamu bimaradihi ngalep sirah Muhammad al-afwa ing pangampuran al-yusra tegesa ing gampang min akhlaqin nas saking pirang-pirang budi pekerti manusia wala ta'abusan aja mulitik sirah Muhammad anha saking akhlaqin nas Berlan merintah surah Muhammad Bil'urfi kalawan becikal marufi tegese kebajikan wa a'riyad lan menggos tidak anil jahili dan saking kang bodoh kabeh fala tuqabihum bisa fahim maka aja ngabandingi sirah Muhammad min jahilin kalawan kabodohane jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim wallahu a'lamu bimaradi wa imma lan lamun fi idghamun asyartiyah fi ma'al mazidah ikut tetap ing dalam lafad ibaitawi ngawidgamkan nun lafad in asyartiyah ing dalam ma'al mazidah lan lamun yanzawan naka ngawaswasakeun temenan ngagoda temenan ka ing sira Muhammad minasyaitani saking syaitan nazgun opo panggoda godaan yusar kama umir tabihi sahib Selamun nagaskeun ka ing sira Muhammad saking barang kang den parentah sira Muhammad kalawan nasaripun
so pegang megoskeun fasta'in maka amri tulung sira Muhammad billahi Allah jawab syarti ya iku jawab syarat wa jawabul amri mah mahlupun lan utawi jawab amar mah iku kang den buang ayat fa'uan ka ayat fa'uan tegese maka bakal nolak ya Allah ing sarifan kasaking sira innahu ing satuhune Allah sami'un iku kang maha ngarungulil qauli kadua ucapan alimun tur kang maha uninga bil fa'li kalawan pagawean lamun tadi Allah ngajelaskeun bahwa Allah teh nu ngurus kana sakabeh urusan-urusan jelema anu saleh wa huwa yatawallas sholihin ngurusan mukminin ngurusan muslimin Allah patung-patung arca-arca nu dipangerankeun ku para kafirin Nasrani Yahudi jeung berbagai kafirin adalah bohong belaka ditangtangan ku Kanjeng Nabi supaya eta patung-patung nu dianggap pangeran Uzza Lata Manat jeung pangeran-pangeran nu sejed coba supaya mere penganiayaan ka kaula cek Kanjeng Nabi ternyata moal bisa komo lamun dititah nuduhkeun sebab sapira batu teu boga denge teu boga deuleu teu boga gurak-gerak batu atuh boro-boro jang batur dirina ge diteundeun di WC ge moal kukumaha pangeran nyana teundeun ku urang di WC guyur ku cai tai sugan nyana hei ampun aing mah pangeran moal kitu-kitu aja dibolong kumaha kukumaha mah nya pangeran kos kitu. Jadi berarti layan fahuwa la yadur la yasma'u sanajan kadele namun cirah leuleuh padahal wahum la yubsirun tene arti tapi kulantaran hidayah manu Allah kajen teuing kukumaha ge hak peto Allah boro urang masyarakat manusia biasa keur diangkat jadi solihin eta jawali cacak-cacak kanjing seorang utusan Allah geus kajelaskeun innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Gusti Allah orang hidayah mata manu Allah urang kuari ieu bisa nyaho pangeran teh Allah bisa nyaho Rasul Allah teh Kanjeng Nabi bisa nyaho kitab Allah teh Al-Qur'anul Karim kemudian orang bisa ngalaksanakeun eta hakikat nama hidayah ti Allah orang bisa diuk simpul ku ari di majelis taklim di dieu keur dicas supaya hudang iman orang teh sebab iman teh al imanu yazid wa yanqus kadang tambah kadang kurang supaya iman orang mantap nambahan dicas orang ngaji siawak cicing sia di handapan tangkalamon ya dicas ya ku aing bari lurak lirik casana error ya Allah hanya Allah nu boga hidayah Gusti Allah ngadak si hade hidayah urang geus bener inna dina indallahil Islam bahwa
agama nu bener Islam pertahankan supaya kabawa ka jero alam barzakh. Husnul khotimah sing hade loba jelema anu talar Quran tapi dicabut ku Gusti Allah Qur'ana hidayahna dicabut. Naudzubillah min dzalik. Dak sing hade pertahankeun ayo urang jadidu imanakum bila ilaha illallah. Seringan maca la ilaha perbaharui iman. Ayo terus moal kebel urang hirup teh akan bakal kaditu kalembur urang mah asli. Ieu mah ngumbah moal kebel. Ju balik na ka ditu tambah rahasia Allah. Ku tsunami, ku seuneu, puting beliung, nuraga, tabrakan, gering, anu sehat. Urusan Allah mah. Nu penting iman ka bawah. Nyangakeun sadaya-daya. Aya nu geus dipersiapkeun kuburan di dieu. Ya aku lama kuburanna di dieu deket abah kula geura siapkeun tanya sing ke umur di dieu. Heeh geus disiapkeun di dinya. Kamari berangkat ke tanah suci paeh di Mekah kuburan nganggur tah kuburan sanajan aya ganti nama atuh ulah ese-ese neangan teh eta mah aduh masya Allah karim. Nah kulantaran memang Allah anu ngurus maka Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh rahmatan lil alamin. Lain ditanyain peperangan, lain titah kesulitan, lain ditanyain kenakalan, tetapi rahmatan lil alamin. Dakwah teh supaya sukses Kangjeng Nabi menghadapi kafirin anu Yahudi, menghadapi kafirin anu Nasrani, menghadapi kafirin di urang anu Hindu, nu Buddha, nu Protestan dan lain-lain sebagainya. Menghadapi jawara supaya ia benar-benar ngekarasa rahmat teh kumaha metodenya. Iwati kudu berakhlakul karimah, kudu boga akhlak karimah. Batak dijadikan moto di Tangerang mah, weh Tangerang kota motona akhlakul karimah. Iya menang nyokot di dia, nyaw bener nyaon teh ge nya akhlak karimah. Nu jelas we ieu tah, ieu akhlakul karimah. Ya Allah. Tuh, kan? Dengan dakwah berakhlakul karimah Udel bin Iyad anu tata dina jawara geledegan pemburu luar biasa garong jadi kutubul aulia. Dengan akhlakul karimah ari eta garong-garong anu garong Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz jadi wali. Ari eta diurang anu ngaran salah sahiji wali songo teh tepan garong saha Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia. Aya urang mah ku ari kiai malah jadi garong dibalik. Ya Allah ya Rabbi ulah balik ka dieu tuh sia biasa bae sih. Ya Allah ya Rabbi ya Allah dibalik-balik ku Gusti Allah. Aya kita baru nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledegan. Masya Allah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu tiheula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Masya Allah karim. Mata ulawa kaletik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kebangga aku sebab jadi kiai bating dicabut ka kiaiana jadi penghuni neraka jahanam. Ina udzubillah min dzalik sing ada kurang kumaha kibar siso kurang kumaha kibalan bin Ba'ura hanya mempertahankan
pemberian dari pemerintah, dibangunlah majlis, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga pun tayangan Allah. Terapkan akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil alamin. Konsep rahmatan lil alamin ye ayatna. Konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin ye ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaos cak Kangjeng Maha Gaya Jibril Ari naon maksudna ayat ieu? Cik malaikat Jibril la adri kuring mangan sakadar nyampekeun teh apa. Coba-coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi. Tunggu hatta as'ala rabbi. Ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah ka pangeran. Berangkat malaikat Jibril sae. Padahaba faraja. Tekebal datang. Kumaha? Seenggeusna wahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng ya Muhammad Rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu'a man zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. 2. Anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. 3. Nomor katilu anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun. Batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masya Allah. Pait amat eta sih. Tuh pahit sama molka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong. Kaki Fudoli keke heula. Keheula ieu mah berat biasa. Jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun, kan hese. Jelema anu telok bere ka urang, bahkan manehanan api lain ka urang bere. Jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiruan, leuh hampura. Coba da kumaha? Pahit biasa. Tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah pandangan. Masya Allah. Cak Kangjeng Nabi kaifa yarbil ghadab. Kumaha ieu? Lamun aya bendu-bendu engke kumaha? Engke aya tumpangan-tumpangan. Turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Masya Allah. Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin. Konsepna hiji khudil afwa cokot ku maneh pangampuran. Lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa. Lantaran khudil afa khud ma cokot al afa pangampura ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap. Cokot ta gelas cokot, cokot ta motor cokot, cokot ta duit teu kudu dititah cokot ngaranna khudil afa ai afa mah
maknawi pangampura teu bisa dicokot nu mantap lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang-kurang parabotna bisa salah geus afwa teh ya diakurkeun kana amri mahsus berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna tuh asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik majaz kan aya majaz bil isti'arah aya majaz mursal aya majaz bil kinayah tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeun apakah musyabah apa musyabah beh lamun musyabah beh nu diayakeunana eta isti'arah lamun musyabah berarti kinayah ieu mah aya apa disarupakeun kana amri mahsus berarti ieu majaz bil kinayah tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura teu nerop ja pangampura mah teu bisa dicekel emang pangampura bisa dicekel jah henteu maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan ai santri mah henteu santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh di luar kepala datang ka poho deui can sakumaha tah sakitu mah can sakumaha tah mah lah kos kitu Yadzukiral musabbah wa hulifal musabbah beh ditutur musabahna afu dipical musabah bena warum bisa ilahi bisyai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili istiratil makniyah geus isti'arah bil kinayah atuku ari mah urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz atuh khuzna bae kuari matu khudna bayanun rob kana lapada afwa ulaku di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan ku utlub hege khud di mana utlub berjalan bila fiil ibana irdo mangga bae hege jalan naloba jasa berarti berjalan dina fiil geus lamun isti'arah berjalan dina fiil majaz berjalan dina fiil majaz garana majaz isti'arah wa in jarat fi fiilin aw fi harfi geus ka ditu babari jasa tah malah patabiatan tapi geus isti'arah tah bahaya berarti khudna kurang anu dimodif bimana utlub masyaallah karim kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyahna hud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu naon masdarna akhadha yakhudhu tuh dasar aing mengaji jeung nu bodoh ya salah goyang aing tak mau bodoh aing cokot kurang masdarna tak etakan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir sehingga jadilah tafsir teh tafsir Fakhrul Razi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang tinggal maca salah ngahartikeun sing hade jadilah penistaan samarangan tafsir mah kalamullah wallahu alam bimuradi tapi aya rumus-rumus ketika manakeun kok bisa kos kitu ti kiai atuh berarti kan eta di tafsiran kurang je sembarangan sia teu meunang tafsiran kotak sorangan aya eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an
Jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleu hadisna kumaha ieu mana ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis geus dilempeng-lempeng keur aku hadis teu meunang ku otak sorangan man fasarul Qur'an bi'i fal yatabawa maq'adahu minan nar jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka geus ulah hese-hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi lain abri kiai ngahartikeun Qur'an ku otakna sorangan eta penghuni neraka usapan kurang penghuni jahanam nih aya rumus-rumus nah artikeun ucapan Kangjeng Nabi kudu nyaho ieu teh lapad umum kalimah umum apa kalimah khos lapad khos bah tuh diteropong apa nasih apa mansuh hayu urang geus aya parabotna aya alatna nah urang mah geus meunang batur ngayak-ngayak geus meunang batur ngabeberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos kitu teh hese kakara kudil afa doang ya aduh pabeulit eta ngartikeunana pabeulit geus bisa kieu bisa kitu ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebal amat sagara 10 tahun 15 tahun naon bae mah dah oplok da budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh eta caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asap sakieu mantak lamun di pejemon euy kanyaon ku batur tas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho meta-metakeun kalimat nyambung-nyambung ke bisa ngajurumiahan ngaalfiahan ngajohar maknunan teu kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan oh ieu teh horenganan berbentuk qodiyah kuliah oh ieu teh qodiyah juz'iyah oh ieu teh horenganan adat surna kuli oh adat surna juz'i oh ieu teh horenganan gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya karak meta encan bisa kene teh dipertanggungjawabkeun ngajilah urang usul fikih abeh jelas ngajilah urang teh qaidul fikih ka asbawal lazair jang ropok ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna urang dek mulaian ku ari geus cukup Imam Syafi'i cukup Imam Maliki cukup Imam Hambali Imam Hanafi eta tinggal dituturkeun etalah mazahibul arba'ah ieu mudawwan selain daripada eta goer mudawwan ulah hese-hese tinggal tuturkeun we eta oh ieu sia mazhabna Syafi'i iya bener sia ulama lain Syafi'i cenah sa Hanafi mana tatangga kula bodem sia ku aing teu beres nah lamun anti mazhab sing ade mana sing ade teh Syiah geus teu bermadhab Wahabi teu bermadhab kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeunana tuh teu bermadhab mah cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an ka dieu sia mampun teu hayu coba ku sia mimiti macana heula ieu teh qiraat saha kudu nyaho heula qiraat termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar ayo lamun qiraat teh qiraat sabah ieu teh saha di mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya 3 sleut ta ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kula besok inget ka urang kulon bae urang kulon ngokos gitu goblok dia ku aing nyaho siapa aing ada sembarangan bae sia lamun gelut jeung urang kulon bakal kanyahoan urang mana urang kulon kan beda
Kurang-kurang kan beda ya, Serang, Pandeglang, gitu kan, Menes, kan beda-beda ya, Banten Lama. Nah, iya kanyahoan anak gelut, lamun gelut kakarak kanyahoan, can gelut can kanyahoan. Mun geus gelut karak kanyahoan. Gelut, cak. Impak orang, utahnya na. Begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping. Jangan guys. Jangan guys. Wah iya guys. Jelas guys. Gadit sia. Gelut deui dong ngeluarkeun. Gua apa? Utahnya na. Ngaluarkeun nu sok di sawah teh naon ngaranna? Genjer. Jelas guys. Jelas. Urang mana tah? Kayawan tuh lamun dius kayawan tak karak. Oh iya. Tuh, ieu mah ngaluarkeun pepe, ieu mah ngaluarkeun genjer, ieu mah ngaluarkeun emping. Ieu kayawan eta karakter asli. Karakter asli eta lamun keluar, karung goni. Ya guys, jelas guys. Jelas duduk permasalahan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'ribanil jahilin. Muhammad, khudil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura, yani al-yusra min akhlaqin nas, yang kemudahan tina karakter jeung akhlak manusia. Walatab anha ulah sok muliti ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah. Ya Allah, sing gede hampura gerage si jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan dunia. Sing gede pangampura urusan dunia, dek ngasupkeun urusan akhirat. Sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat. Urusan wajib, haram, makruh, sunah, kalipuran ku akhlak. Urusanana patali jeung budaya, patali jeung dunia. Ketika budaya tersebut halangan tentang agama, lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad. Ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak, lalaunan Muhammad sing gede hampura. Khudil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna. Urang bisa ngomong rada heureuh teh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing kudu tolol atuh pagahan bae ulah digoblok-goblok ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing gelut sia jeung aing tungtung lama lain ngaji pan suatak ge khudil afwa. Tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan. Sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda, aya sakadar jadi motor, mobil, kereta api, kapal udara. Daya tempuna nu berbeda, kekuatan nu berbeda. Manusia ge sarua boga kekuatan mentalna. Rasul dijadikan ku Gusti Allah mental bajak tanpa pamrih, pantang mundur. Sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhan Rasul. Kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab muka teh Allah. Mental ketilu wali Allah subhanahu wa ta'ala malih sarua bae sebab anu di dalam. Lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama. Lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ka agama. Lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ka agama. Kiai mah nu di dalam Allah. Dek boga jabatan sia, dek sugi-sugi sia, jabatan sia. Waktu ka Allah aing nuduhkeun ku sia. Ku aing sia aya sia. Lamun kiai wilah aya bupati gagilak.
ya ini tamakos gitu nah ini tamakos gitu mah yang dibere segala rupa yang di alem-alem kayak diondang ke pendopo mending mun gede sabarakarapun khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nunduk marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik khudil afwa teangan ku anjeun Muhammad cokot ku anjeun Muhammad jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeng Masya Allah karim urang sebagai pengikut Kanjeng nuturkeun Kanjeng sebab Kanjeng uswatun hasanah urang dula deuleuh sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu mah urang sing harara nya ninya ya urang bakal pararaehnya atuh komo nini mah meureun ti heula nya yai atuh ni lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarido jasa deuk nini ti heula mangga deuk nini pandeuri kulat pandeuri masalah cak nini aing deui bae burung ti heula lalauna mata kula mambung diondang ke keronjombung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun ge bahasana kumaha ka jawab ana maling masa bahasa kos kitu kan teu bisa ya bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing aya peuting sok ngadengekeun santri aing masak santri orang Jawa pan di dieu loba tah sok didengekeun kula ge sok seri sorangan ngadengekeun nya we mandi ku iwa kendi we surama ora gawa ngiki gawa ini iya menya kendi ora ono bisa tetep bae ge ya orang seri bae gadengekeun cak nya mah aing tilok ngintip meureun santri penting teh aya cak aing santri aing kos ieu amat ieu bahasana aduh jadi harna ge sama age aja age deh widih tuh gua kehabisan kan tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa aya ge bisa bahasa Sepatan atuh bahasa Sepatan mah kan teu bagus make ceramah atuh teu bagus je lu gua cariin ai gok di sini masa Melayu aya gokan tekmung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta Gondrong Ciledug teh lain teh lah teh emang Sundana ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan Sunda urang mah asal seubeuhnya gitu Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang jajak kula mah Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maning urang heuy ka mana sia jaga dia heuy aing ngirim atuh asana seubeuh teh ka urang seubeuh lamun make bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang teu ngeunaheun asana bade ka mana oh bade ka dieu sareng saha ditinggal di dalira wae ieu beuki tungkul sarujud bisa asana urang geus ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa sia mah dahar sorangan bae
eta lamun kadenge kurang Bandung kurang Cianjur pajar nyarekan lain eta teh lemes sakitu teh lain eta kan akhirnya urang ge sakieu teh dibandingkeun jeung kulon ge kulon pandai geuleuhan Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain Pandeglang mah Serang Pandeglang lemes jalain lemes ka urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain di sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heueuh sia sorangan bae heueuh kunaon teh jejeul babaturan lah henteu kaburuan meureun ini angin orang teh jadi mantap teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam punyana atuh di alam teh aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh sia mah ngalem orang ada orang Bandung mah puyang aing aja mulih di mana wangsul di ditu mending merengkan puyang aing ya Allah ulah bae kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya bahaya pensun cek kira teh nuju ngauah-uih rengginang nuju ngauah-uih dinten rangginang atuh lain dilemasan mah kos itu mah ngabulak-balik bae nya ngauah-uih poe rangginang teu menang dinten rangginang aduh Masya Allah teu menang ajeng di tempat teu menang di lemesan kula ge sok aya seri pada ka mana bante pada ka ditu cenah ngajak aja ka mana Pondok Ageng ya lain Pondok Ageng Pondok Gede teu meunang dirobat tau Pondok Gede atuh ngaran sih mana Pondok Ageng itu beres geus badak lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung geus banding Sunda urang mah ngeunaheun sakitu ayana geus beres sebeuh perasaan urang mah bobogohan ge sia bogog aing bogog ka sia aing geus salaman sep beres pada eta manusia lalaunan emang neng cinta lah kesel khudil afwa jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan-urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah urusan akhirat Masya Allah berakhlak anu bagus akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir lantarannya nama musyrik lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab sing gede hampura sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus parentahkeun berarti mah urusan agama parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin sok parentahkeun lalaunan ketika urusan dunia na ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf urusan agama parentahkeun kuari lalaunan tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih tapi ketika ma'ruf dilawan punyana anjeun dakwah Muhammad deuk ngasupkeun ma'ruf tentang akidah ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nantangan ka anjeun jana menghadang dengan kekuatan dunianya ana ditembongkeun jabatan jana ditembongkeun kekayaan jana ditembongkeun Muhammad apapun yang terjadi
wari berangkat anjeun ubah kekuatannya lain berarti ulah perang khuzil afwa wa'mur bil urfi ketika kudu perang ketika kudu demo ya demo masalah lamun memang iya hak lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi syariat dengan cara lemah lembut ketika nyana urusanan dunia hampura ketika urusan masalah-masalah budaya lalaunan ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali mantangan menghina hudang wa'mur bil urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi we agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu engkau bupati agamamu Islam mana girohmu engkau gubernur agamamu Islam mana girohmu engkau abri engkau Islam mana girohmu engkau polisi agama Islam mana girohmu engkau kiai mana girohmu engkau santri engkau pedagang engkau bangsa Indonesia mana girohmu ketika agama dihina nyawa taruhanana wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah lemah lembut pelan tapi pasti selamanya untuk mengadakan perlawanan terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan wa'mur bil urfi bangun ulah cicingan atuh lain target untuk menang al-qital sijal menang perang kalah menang tidak diukuran tapi perjuangan orang datang ke mana eta ideal salamatkeun diri orang ja isuk bakal paeh teu perang ge bakal paeh bae teu geri ge bakal paeh bae atuh ai kitu mah giroh urang kaluarkeun polisi mana girohna nu beragama Islam abri mana girohna nu beragama Islam PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan berarti pembohong bupati pembohong gubernur pembohong saruanya anak sekomplotan penistaan udah atuh mantap naon bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur supaya Indonesia adil supaya Indonesia karasa ku urang negara urang supaya Indonesia ya karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi dilempangkeun negara ku pemerintah diolah ku DPR nyanakan urusan urang sebagai rakyat ja eueuh rakyat mah deuk mah barentahan saha nyana rakyat mah mantap dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat deh kadana hendek negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum abeh ngeunaheun ka hareup ieu wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran berhadapan jeung nu teu nyahueun ka pangeran berhadapan jeung jawara nu can nyahueun kana syariat berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa ulah terlalu ku anjeun dibandingi ulah terlalu ku anjeun diladenan urang ngaladenan bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan edan sarua edan wa a'rid anil jahilin ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres
berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi. Tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul wa'mur bil urfi. Tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urangnya ho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid 'anil jahil. Kumaha cek Kangjeng Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah hudil afatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru, aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikan ma'ruf, kalimatun thayyibah tidak disampaikan, syariat-syariat tidak disampaikan, berbagai kehadiran menuju ridho Allah kita disampaikan. Ibrak aya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh, sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahueun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan, tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh. Kumaha? Ieulah wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Lamun mah aya nu ngagoda Kanjeng Muhammad setan ngagoda ka anjeun, khusus jang Kanjeng Nabi, umumna jang urang sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afajol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren, dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator diberi kemampuan urang, undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah, umat-umat di jalan Allah. Ternyata teu bisa make akhlakul karimah, aya setan numpak kuda. Kiai ai cicing bae mah di pondok ge ngajar angel kaboga mobil. Kuari aya proyek Kiai kan dek pilgub ayeuna ye. Ieu mah kieu we Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup. Ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah. Go istighosah. Mayan we Kiai lumayan. Ulah loba nu dideulai karena Allah mata mah urusanna urang ieu. Geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah. Nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya. Mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan. Jurig datang. Kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Konsepna fasta'id billah, minta perlindungan ka Allah. Mun aya nu datang kos kitu kun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masyaallah letik teuing 10. A'udzubillah.
bangsa baratu Kiai ya namun sekali bangsa 25 mah dia 4 kali kan cepet nah kan mantap aduh tawar lagi satu tanda tangan tuh Kiai boleh guys lain auzubillah eureun maju goblok sama Kiai nah iyalah lamun datang jurig setan ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang tidak urang keur mumpung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain puas biasa setan datang bentukna mungkin kiai mungkin lurah mungkin camat bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan tangkal cariin meleg-meleg atawa tanduk PDI meleg-meleg atawa Ka'bah juri keluar di tangkal cariin bentukna make udang-udang jeruk betul tuh juri keluar di tanduk PDI bentukna mungkin bae PNS juri keluar di Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngapai kahana juri ki modali ya orang matulah tuh jangan orang kene terus mesti kene ya ulah sok nurutan batu ya orang memanfaatkan bae melanan ya jangan orang kene kan orang Islah gampang aya insyaallah di mana emang acaranya di mana sabara itu ente ku ente rekrut bae Ki Nurjaya kemudian Kiai Supendi terus terkait insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang eta aya uang perekrutan boleh oge sih datang juri wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun pastaibillah kuduna lain ngayukeun ieu urang teu kuat ya teu kuat urang mah titah kalindung ka Allah ketika orang dakwah melalui akhlakul karimah nek nyampaikan khudil afwa wa'mur bil urfi wa arid 'anil jahilin datanglah juri pasti setan datang bentuknya mungkin kiai mungkin pejabat mungkin orang dekat babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan kak lah mangpeng heulana jang ora kene ieu dah jang meuli motor cokot teh habak pamajikan urang eta teh jurig newo-newo jurig newo-newo eta pamajikan urang lain kala urang nyemal kebel hirup geus ulah dicokot kalah ulah aja urang itu can kalaparan amat kecuali gede kak pamajikan tolol neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang setan Muhammad ketika datang setan anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah amma umirta bihi sarikum fastaidillah sok minta perlindungan ka Gusti Allah sebab eueuh nu bakal ngalindungi kecuali Allah innahu sami'un alim sanyana Gusti Allah anu maha ngarung kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan maha uning kana pagawean-pagawean urang ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu itu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teu Allah alimun maha uningnya minta perlindungan ke Gusti Allah mudah-mudahan Gusti diberi kekuatan engke yadfahu engka Allah bakal hadang ajeun ku kemana perlindungan ke Gusti Allah naudzubillah dengan berbagai cara orang nolakna atuh kira-kira dakwah nu lain lillah aya muatan-muatan politik muatan-muatan ekonomi muatan-muatan budaya-budaya di luar Allah mantap naon urang minta perlindungan ke Gusti Allah engke ge yadfahu Allah bakal melindungi sing ade sebab Allah teh sami'un alim mudah-mudahan negara urang dibere tentrem dibere tenang kiaina mudah-mudahan dibere kuat dibere bunta mata hatena kitu keneh tokoh-tokoh agamana tokoh masyarakatna
umumna seluruh lapisan masyarakat Indonesia mudah-mudahan diberi bunta mata hatena, mudah-mudahan urang diberi aman damai jeung tentrem di barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين